pangsae-saena jalma anu taat ka agama kana takdir tu marima ka jalma teu pernah toma. Hayu seueurkeun sedekah sangkan harta jadi berkah ulah nafsu jeung sarakah engke hanjakal cilaka. Hayu seueurkeun ngadoa ka salat langkung utama mun tangan kanu kawasa dijauhkeun tina siksa. Loba jalma nu cilaka sabab kakolot doraka henteu sieun ka neraka sangsara di alam baka. Ka masjid hayu dongkapan tempat pinuh keberkahan janji Allah bakal masihan rahmat sareng katenangan. Sifat takabur jauhan sabab eta sifat setan anu kudu dimusuhan ulah sampai diturutan. Kudu sabar jeung tawakal tumarima teu hanjakal ibadahna ulah miwal kaimanan bisi ical. Omat ulah sok ngahina nyerikeun kana hatena jalma teu